ada yang masuk terang ada kak. Hirup ada teh ngan jeung duaan, mamah jeung bapak geus aya. Kudu ngadangu atuh ka omongan teh. Tidak ada sinar tos mah lagi naon. Geus karep pengen sok kitu wae. Ayo atuh Mak, ada deuleuh. Ulah. Mana geus dijodohkeun ka urang benar domba. Balik. Udah tuh, Kak. Neng, awalnya. Balik. Ayo, Kak. Adi aing gede-gede teh. Hirup duaan urang. Iya orang kunaon ya jadi ingat mereka sering kali ya. Padahal apa panggil kakara gitu. Kemarin sih bisa curhat ke orang jadi ingat baik. Pancukna. Masih zaman aya nama dari di jodoh-jodohkeun gitu mah. Terus padahal mah. Ayo maneh eta saha nu dieu? Rencangan Abi. Rerencangan sing balik atuh. Ini ada rencangan Abi. Mani. Ulah ayo we ulin jeung lalaki kapan mereka kitu jodohkeun kumaha adinya. Teu bisa ngadenge ka lancik teu ngarti urang mah. Rieur ya urang mah. Geus dijodohkeun. Ayo moal lalaki sejen. Tidak akan dari babaturan eta mah. Bari jeung abi ge can siap dijodoh-jodohkeun kitu mah. Anu sok mah dia ngambil kesimpulan sorangan. Ulah gitulah, terus apa mah. Iya, Kak. Cek nih. Agor ya kan? Neng. Bisa Aya ini mah. Lino. Bisa tinggal Tenang orang. Mangkat teh. Ka mana? iya, kemana tuh nembe gaya ya, nembe Ih, aya si ieu ka dieu. Ih, sok aneh aduh mah. Naon sih? Iya, ka mana? Neng. Ini aing udah bingung yuk. Enggak sabar. Tenang adi urang mah kumaha urang. Nah, kan bae adi urang mah kitu duh hampurannya. Hati orang mah euy. Supaya di dia hampuran. Aku beda orang benar orang kok. Wapan sebutan ada seadanya di dia mah nih. Tak masalah di urang mah hampuraeun Sugan teh gitu sa tadi nama gitu atau cicing-cicing di dia kan yang ulah mendepi ka ini Pan ka hayang urang kan. Dah ada urang mah bisa diaturna hayangan kan kumaha atuh nya. Urang mah da geus bukol ka maneh tenang we kumaha urang mah. Kurang kumaha gara orang mah tuh da pakaya loba. Geus tenang amat pakaya loba mah. Tenang. Imah datang deui si eta deui mah kalah dari si. Di dia makan sarari mulanya daripada di imah. Jip boga lanjut. Guys. Kenal nih. Kenal nih dia. Ya ada jenis Iswen. Sareng saha? Kira. Ya ai sudah neng sanes AA tadi teh. Aku naon itu? Tapi dah we motor naning gentos ah. Oh, di kamari di Isa. Oh, Tadi di mau di Isa. Isa. Atuh jalan. Terus di mana? Nah, mana yang biasa? Karsel tradisi aja nih. Kemana kabar? Damang? Alhamdulillah, saya kemarin reda mah. Alhamdulillah damang.
nyantai mah ya bae naras ya serius tujuh naon di dia. Menuju nih ISWA, saya bingung nih. Anu kapung kudu abi diceritakeun ka AA. Anu raka abi nih. Oh, mohon masyarakat bade ngajodokeun teh ya. Nuhun. Tah ayeuna teh di bumi teh nuju aya pamanggeutna anu itu nu bandar domba teh. Tah kalah risih abi ge di bumi jadi ka dieu we nih Is. Mohon atuh awak teh kitu mah ai sugan teh sadar kitu si anak teh kitu wae. Boro-boro abi mah. Begitu teh kalau beuki bingung da si anak teh keukeuh kitu nih. Mada malami itu aya nu ngatosan di bumi eta Oh, malah. mangga tuh bilih eta mah. Neng balik tas ka mana? Abi mah bade cicing heula we di dieu. Manawi bade uwi nyakantenan ku adi atuh. Lawi yos-yoskeun we abi mah biasa uwi nyalirageuna. Yos tapi aya teh payung. Mohon mangga. Hati-hati ya. Mohon. Angga teh neng. Payungnya neng. Mohon, A. Si A pasti nyari Adi. Assalamualaikum. Ih, mana karena ada omongan tadi. Ini teh ulin. Nggak pusing di imah aku kultus wae kalau panas kuli. Mantak ngarakeun nama tadi aya banar domba tuh. Si Edi ka dieu ka indit. Cakap Edi. Edi, Yang tadinya Edi ngaranna heeh, bisa gitu kasepna mana sih nya embung. kasep. Ji. Nyawa tuh lah, lieur aing mah. Pusing lah kak. Ka mana teh eta? Ah, ulin. Tungtung nama mana nage ulin. Kelanjut itu teuing. Iyo, si Andi teh cenah di imah teh baru bermarabnya syukur atuh. Andi. Cager. Cager. Iya, bae ya diuk di dia. Oh, diuk. Sebulah nih. Diuk dah. Iya paranja teh nya. Iya ya, hiji tah. Jadi tuh di tukang. Oh, itu. Oh, tadi panen tadinya jalan. Kali nganu itu mah geus tigana geus sarare tigana teh mah. Ya ya orang. Iya nya. Naon ieu? Hampura tadi urang kitu kamanya. Lah, da di urang mah hampura nya. Ah, kena tuh dah manya moal teu ieu tuh daekeun ka urang. Lah, tenang we maneh mah cicing mah orang. Baru kaciria ku agepan ieu. Heeh. Bobogaan ge nu kieu tah 2 kandang. Kebun leganya. Kebon tadi tonggol lega tuh kebon. Alhamdulillah. Itu mah di hampura bae tah mah. Kan ini kena lah, sudah kumaha deui. Yang ngelem bae kok ada ini. Sok tuh di ditu mah nama ya. Wah, cantiknya. Tuh, segut. Aduh, parah banget. Wah, bagus di. Alah, maka dia teh. Itu ngobrol hampura nih. Oh, tuh mulang wae ya. Mulang lah, burit ya. Mana yang kira mulang? Oh, urang endah, mulang segedeng di. Atuh yeuh nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh di bumi, mohon antosan nanti yang di jalan, mohon cepat di situ dia, mohon cepat ada, enggak, waduh, mereka ingat mereka sendiri kan, serunya orang malah cerita galak-galak gitu, dia makai ngajodoh-jodoh ke sana, dari zaman akhir itu jodoh-jodoh ke, sudah kusut, sudah orang yang nulungan tapi bingung kumaha nulungan ananya arek nulungan sih kalah jadi salah jadi sangka mah ikut campur Mantirkan adik lain, oi. Udah kemana-mana ini, sampeurkeun bae. Pelajaran eta mah. Mana teh semua adik urangnya? di henteu aya Waduh lah, orang mah apal kan. Siete lah, aing mah.
Wani tidak mau ada aing. Dengar. Duh, aing asa berdosa ieu bapak eta budak teh. Sabodoh teuing. Tah kusaha. Itu aya zaman sare kitu sih kunaon? Siga tas ditenggelan itu mah. Woi, lah kabur wae. Itu juga aya jama euy. Lah, aing kabur sieun. Hei, jangan boy. Pan lu kagak capek aing mah. Beri napas buatan ke masuk. Mana nih yo? Beri napas buatan sok maneh. Kesanggup mah. Sanggup. Tuh yuk. Gelingkan ieu diangkat. Halo. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ieu sareng sahana anu gaduh HP ieu nya? Abi rerencangan anak manawi ieu saha geuningan HP Andre batut. Ieu anu gaduh HP-na pingsan Astagfirullahaladzim. di Cibeuri teh. Nuhun sok diantos. Enggal yo, da dia teh aya sasangan duaan bebaturan api. Nuhun. Ayeuna abi kadinya.